Ada ngobrol hayang ngendog mah. Iya bisa ngendog itu. Coba beula sing bisa. Hayam, sudah dulu kan mentang ngendog wae. Adukeun jeung anak manuk piit. Mentang wae pencil. Ah. Nek masa kandangan beula. Bisa patulah. Kuat. Kandang aya ngendog mah teh ieu teh. Ngomong-ngomong anu ngendog di selain hayam naon deui? Soang we jeung bebek. Lain eta naon deui? Nyaho we. Atuh ngendog-ngendog jeung emang. Sabar memang. Udah sabar, sayang pacar. Pacar sareng teh kritik. Kritik eta ngomong pacar. Kritik sia teh. Itu ngomong sa. Oi. Keren sabar. Mana oi? Ai. Tandi. Woi, pusing pikiran ayam punduk-punduk. Bebek, ayam, soang, ini nanti punya. Oh, asin. Asin. Karena ayam tuh asin. Mandog asin mandog bebek, pen sato ieu. Oh, kira teh sato. Nah, apa gede bukannya yuk lho. Geus lah daripada bengong, mending kita makan bae. Ayo lah. Ayo. Jauhin lah. Nih, satu orang anu paling haram. Maunya. Lagi naon? Anak babi yang babaan. Anak babi. Nah baik ya. Sekarang mau tinggal babaan. Lah nama bagian lain. Cek, satu naon nu ngabahayakeun ka manusia. Mana mau? Buaya, urai. Mama. Lain eta naon deui ya? Nu lebih bahaya. Mana tuh? Cak-cak. Cak-cak. Aduh, cak-cak. Cak nu sok ngajakeun ka gorengan batur. Sama tak-tak bodas. Oh. Sekarang haram orang di dalam tahlilan. Tingan ya. Ini gini aku sih kalau sekian hari. Sampai mau minum. Naon sampai tepinak itu. Nah, sieun ditelepon polisi. Abang di rumah ditelepon polisi. Normal. Eta mah we. Tebakan we. Tebakan naon? Tancingan sia boga teh tancingan. Malah tadi ki poe makan tebak kabeh geus tenang ya. Ini salah salah wae. Ben di depan tak, namun Superman gitu naon. Minum cai atuh. Lain lah, lain kata naon. Naon teh? Atuh set bungpas jualan. Gue jadi nyawa. Terus naon? Penyalah taluk bepit lah. Minum pas kejahatan. Ayo minum pas. Ayam naon sok jangan bikin mak. Yang belum. Lain. Ayam Bangkok. Lain. Ayam kate. Lain. Atuh. Ayam leungit. Oja. Ayam itu pasadan. Buka tuh. Disongilikan.